karasa lur. Lur, iya lur lu biar ngambil dia teh lur. Baik beunang karasa lur. Ai sia kunaon komet. Ngabales disaruakeun mun euneu ge bedakeun sia teh. Sia jemprut. Tah ngabales dia. Ai sia kunaon komet. Ngabales disaruakeun mun euneu ge bedakeun sia teh. Sia jemprut. Anjing, siapa mah diajak gelut goblok. Nurutan wae sia. Anjing. Beng. Beng, gawat, beng. Gawat. Beng. Situ ngadenge atau kumaha gawat. Gawat teh pokona mah. Gawat naon? Gawat ah. Yang naon mana meuli kawat? Gawat, ari mana lain kawat? Anjing ka Haji DS atuh hayang meuli kawat mah teh. Kawat bleng gawat. Heuh, gawat aya naon? Gawat teh bleng pokona. Heuh, aing nanya mana gawat ku naon? Gawat Mang Entus bleng, bebeja ka RT. Bleng sing balik beungeut tah bleng mana merenyeng gitu bleng ih. Goblok aing teh matak beungeut kitu teh kaget reuwas ya teh. Kaget merenyeng. Aing geus kudu kumaha joget lamun aing boga. Halah, kumaha? Nah gitu sia mah. Aja, ari emang geus bebeungeutan aing kieu mah. Anjing mana mah teu beunang digawat-gawat. Heuh, gawat kunaon sia teh? Haji Saudi goblok. Gawat kunaon? Bebeja KRT KRW gimana digandengan bahasa kamari ku urang jeung maneh. Teuing anjing aing mah teu masa maneh sorangan itu mah. Jeung maneh aing gegandenganan ge. Tah, urang mah teu masa maneh hungkul sorangan. Sia mah anjing kitu bagus. Astagfirullahaladzim. Emang bener maneh sorangan itu nu ngajak gelut ka aing mah teh sok. Mana lamun teu ngajak gelut ka aing mah aing moal. Teuing urang mah. Teuing. Cuma anjing. Pokona mah gawat, Beng. Paduli, da maneh hungkul sorangan aing mah nyantai we aku ah. Da maneh nu dilaporkeun oge lain aing. Aing mah cuma ngabejaan ka maneh karunya. Anjing, Haji Entus tidak punya harga diri. Masa orang ganteng gini dilaporkan kuna ge maneh pangkat Maneh ari urang mah nyeta apal. aing mah teuing anjing. Tuh, urang mah teh masa asli. Ngabejaan we urang mah ka maneh, ari urang mah da moal ka babawa da maneh nu dilaporkeunana oge. Anjing, aing kabur ka mana? Jemput di mana aingnya? Teleponan di WA-an dina grup ngabales kamarana barudak teh urang teh batu. Biasana sok aya di dieu. Geus we bleng, mending nyumput we jeung urang we da sarua sieun. Ayo atuh baik baik. Mana setia kawan anjing. Goni Haji Gofur, Haji Goni loba. Beng! Tasan mah bro, bleng. Pon neangan mana beng? Anjing RW eta mah sia RW. Lu ngajawab kamarana teu ngajak-ngajak beuing ka aing teh. Beda aing ngeuduitan. Anjing nyumput eta. Anjing aing mah untung teu bareng jeung si Sobreng anjing sieun ka bawa anjing masalah. Anjing balik aing. Aing keur parusing euy. Lieur atuh. Pusing mah sare, atanapi eut pas kadon. Teras ngagoler dan lempangan kieu ka mana? Heeh, pusingna ieu mah lain deui, ieu mah lieur pisan. Beda deui kumaha, duh. Li ana mana ka mana? Nya urang marek lelempangan we boy, nyangan jelema euy. Ieu aing jelema sia teh. Heeh, apa sia teh jelema? Kan aing teh dek lelempangan. Pusing cicing wae boy euy aing teh. Sudah mana mah dipupusing. Neangan saha? Neangan jelema tuh boy, piraku aing neangan kuda da teu ngukut aing mah. Sia heuras hulu. Hulu aing mah teu heuras anjing.
itu jelema kuluna heuras. Aing nanya neangan saha pan jelema teh boga ngaran, mana teh Abdurrahman binti Rahman. Heeh. Saha? Heuh nyata teu apal aing ngaranna Asia teh goblok. Heuh pan mana teh neangan jelema teh apa meureun saha ngaranna sia teh singku kesik. Heuh kan aing mah dititah Asia, nya aing teu apal ngaranna. Dititah ku saha, mana dititah ku saha neangan jelema teh heuh kudu pugu atuh sia teh. Heuh aing dititah ku Mang Tus pangangankeun jelema, si jelemana aing teu apal ngaranna. Dibere budget sabaraha aku Mang Tus mana neangan jelema? Budgetna mah leutik 300. Eta jang dahar teh dua. Jang dahar wewe atuh peraku jang ngaduh ayam aing. Oh, anu mah mana kan kieu profesi, alih profesi ya bener ketan kang naon we lah usaha mah. Nu penting teu ngarugikeun batur, boy. Oh bener dulu mana jadinya halus gitu. Tapi eta teh amanat dulu, eta teh harus ditepikeun, eta bener. Bener, kurang ngabohong ka Mang Tus. Oh bener, nya tepikeun atuh kitu mah juga tuh besi erek ieu mah, rek nangan ka belah mana, ka arah mana? Ka ditu we urang mah. Hah? Urang ka ditu Mau bekal teh? mau. Syukur atuh. Bro, kade jalan ka situ. Siap, boy. Balad Sunda, Rencang orang Sunda. baju Sunda ekstrim. Oke, mantap. Kemarin punya sini aja. Tambah lu mah gorong bisa mati. Sawak. Aing benci anjing. Mana kok bisa lagi aing? Urang teh kusruk ya. Pan aya lombangna juga teh sepiteng. Urang ngamokot ya. Pinu ku tai meureun. Tuh oke waduh. Ruang kan. Oke. Tadi sombong gitu omong sepuluh. Naon atuh aya naon? Bleng isa, bleng. Mana biasakeun beungeut gitu-gitu. Naon sih ieu? Da banget aing memang kieu. Oh biasakeun atuh ulah dikitu hamplas ame lemes lain. Pa beungeut kudu kos kieu mana teh? Toke. Imut cete toke tak kieu eta beungeut atuh ya boboka bolong. Saya ngaro mungkin aing. Tuh urang mah ngomongkeun pocong. Arsia rek taraon ngageroan aing teh keur parusing kieu. Parusing kunaon maneh? Aing teh kan keur neangan jelema. Jelema teh saha? Mang Tus. Oh, Mang Tus. Anu Mangga atuh lajeng mangga. Mangga we lajeng. Barang lagi gitu. itu DJ hati-hati di jalan ya. Mangga hati-hati kade pernah enggak kengenya sinya kengeng jalan. Jing jangan ka ditu anjing, tapi kagak gajah sukuna leutik. Jauh aing duaan kasus teh anjing. Stres anjing sisa dua.